sajak ngeunaan corona. Sajak corona. Yasana Rahman Fauzi. Kiwari dunya teh keur dipangkek. Teu bisa Pak Amprok jonghok seperti biasa. Lantaran pandemi nimbulkeun guligahat teh sumebar ka juru-juru bumi lambah lir ibarat cai hujan ngagebret di langit. Tapi tangtu hiji waktu aya eureun. Kiwari hate jelema lir ibarat di sisi jurang pinuh ku kasienan, tapi omat ulah nimbulkeun kapanikan. Sabab hakikatna sagala rupa kajadian teh estuning takdir ilahi Rob. Kabeh teu bisa sewang-sewang. Pedah aing boga harta, pedah aing boga tahta, pedah aing boga kawasa. Teu bisa. Ya, tinggali ya dada. Anu baris tumiba hayang ceurik ningali alam dunya. Ingsruk-ingsrukan sabab hate ngagenggeik ngorejat tapi teu bisa kumaha. Hate kudu setrah keur ngajaga. Kudu bersih. Geuat awak teh riksa. Sangkan daun teh terus purutul tina tangkalna. Urang kudu ikhtiar. Kudu silih asih. Kudu silih pikanya kasasama. Bajoang keur lemah cai nu dipika cinta. Sing yakin anugerah pasti datang ti Gusti nu Maha Kawasa.